Syekh Hakim Najili dina seratanana kitab Khazinatul Asrar yang dikenal ke masyarakat ayeuna mah kitab hikmah. Padahal tujuan Syekh Hakim Najili ngarang kitab Khazinatul Asrar supaya jelema getol maca Quran. Jadi kitab anu nembongkeun kahebatan Quran supaya dawam Quran dina muqaddimahna wae nyebatkeun lamun aya jalma loba dawam amalan eta wiridna teh ti Rasul, pikir doa teh ti Rasul, tapi tara maca Quran. Lir ibarat nyokot emas miceun mutiara, malah anjeunna sumpah laun panggih jeung jelema nu ngadawamkeun dikir wirid muka warid ti Rasul tapi jadi ganjelan kana tara maca Quran, kukuring diduruk buku wiridna. Kukuring buku wiridna diduruk lantaran dia ciri jelema katipu. Koho marela amalanana anu lain ti Rasul. Cacamu ti Rasul ge ari jadi alasan kana ninggalkeun Quran mah. Getol maca ratib. Pan ratib teh. Amalan susunan ulama kan ratib. Eta lamun ratibna amalan kampungan kumpulan amalan Rasul seperti ratib al-hadad itu kan kumpulan wirid Rasul. Betul tak maca ratibna teh, tapi karena tak ada Quran kedua guru ratibna. Lain nahina kita ratibna hukum jelema nu bogana. Kitu nya. Ngarampas sehingga lamun aya jalma karijian Quran ku Allah tuluy manehna ningali ka batur nganggap nu aya di batur alus maka eta jalma geus ngahina kanu diagungkeun ku Allah. Manehna dawam Quran dan Allah teu ngadohirkeun keanehan ai batur boga dawaman lain bisa lempang ngaluhur cai nganggap hebat, berarti manehna geus ngahinakeun kana naon anu Allah ngagungkeun. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an anu agung. Tadarus Qur'an tepikeun ka khotam pieu poe sakam ningali batur nageulieun tumpak apansa nganggap alus ari urang cana naon geus ngahina kana Al-Qur'an. Ayeuna liaran hayang kabungharan tungtuna tadarusna di urang. Kitab Khazinatul Asrar ayat tek hadis Kanjeng Nabi, wailun li auladi ibni Adam min abaihim la yu'allimuna al-Qur'an wala al-fara'ingo wala al-adaba fayan sa'una juhala wa ana bari'un min haula. Cilaka anak-anak Adam, cilaka barudak jelema-jelema ku bapana. Wailun lil auladi bi Adam min abaihi, cilaka barudak ku bapak-bapana. Dicilakakeun kumaha? Diduruk, dipencit henteu, dijongkokeun henteu, dicilakakeun kumaha? La yu'allimuna Qur'an, teu dididik Qur'an budak teh. Nya pan lamun nek nyolehkeun budak teh meureunannya kudu urang heula. Banyak urang ayeuna ngadidik budak cenah getol maca Quran ieu urang tara. Adibu auladakum bisalasin bihubi nabiku wa hubi al-baiti wa qiraatil Qur'an. Didik anak maraneh teh ku ieu perkara sina cinta ka nabina, sina cinta ka keluarga Nabi, sina cinta karena maca Quran. Lamun tahun 80 ka ditu mah 80 ka tukang masih ada di imah jelema teh ke dipake maca naon cenah Quran urut aki. Ieu mah Quran urut miyut
teu hayang nu anyar dah eta sok kadang tina kulit injilid nantinya terus aksaraan jilid nanti Quran urut uyut cenah teh leunuh deh tilu poe sakali khotam kabawakeun budak teh minimal Ramadan teh harotam Quran budak teh harotam Quran orang kolot mah maca Quran bae